kena pangkuan ibu hidup masing-masing. Gerasuhkan pangampunan kalayaan ucapin ku hidup anakki. Mama, ya Supriyanto mah, ya Osi. Hapun kala abdi mah, dikawin abdi, dikandung salapan sasilamin aku mama demi kaki wari. Selawas nanya sampai ke mama. Ngandung mama terus mama. Wangi terus pulang. Bagi mama hari uangku abdi. Ma, kenapa maha aku mulang terima ke mama. Kenapa kadang kasih mama tanpa tersuangan. Karaos ku abdi mah. Ketampi ku abdi. Kaya mama kaya sudahna. Kasih mama kaya tuntuna. Sawang suna abdi ucantan murang kali mama. Kacang tiasa balas budi ka mama. Ma, abdi alim jantan murang kali anu basangka. Abdi alim jantan murang kali anu bahulah. Abdi rumaus sering ngajahatkeun kana manah mama. Dengan ia abdi sujud kena pangkonan mama. Nyuhun kana hapunten mah nyanggakeun sadaya-daya. Margi Allah mohon hapunten ka abdi tapi abdi daya pangapunten tina mama. Anak king putra mama anu bagus. Inong naon kasebut tabun tengah hampura kana cinta anakna. Teu mama teu geuleuh teu maleukeun anak king. Pelumbang timur saat bulan 14. Saat bulan sesapuan anak king. Doa mama teu oleh marengan ka hidup. Mugi Allah Maha Rahman tur Maha Rahim. Welasna asihna anjeun ya Allah, pasihkeun ka pun anak manah nu welas tur asih ka sasamana. Solehkeun manahna, pancekeun kaimananana, seueurkeun rizkina, tebihkeun tina sagala balaina ya Allah, pasihkeun ka pun anak putra nu soleh tur solehah. Bagiakeun dina rumah tanggana, lebihkeun kana keluarga anu sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dirangkul mamahna anak ini. Dirangkul. Kasih anak king gelis osi gerangali karata mereka apa hidup gerasuhkeun doa na tilu janten sepuh hidup tilu janten ramah oge tilu janten raka sok gelis geranya kana pangkonan raka hidup apa ya Priyanto apa ya osi apa nu jadi tukang lantaran abdi modal ka ieu dunya. Dengan ia abdi menurut doa abdi apa? Mudah-mudahan abdi dina hanya rumah tangga sing aya dina panantayuhan Allah sapapaosna. Dah Priyanto, berat osi alia. Masalah lagasan keselekasan anak ini beber layar terjangkar. Segera amba, segera kehidupan anu anyar. Kehidupan rumah tangga hidup duaan anaki berapa ku apa oge ku didoakeun mudah-mudahan hidup sing aya dina kebahagiaan dilebet-lebet kana keluarga anu sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dirangkul apa anak tiga anak
doakeun apa yang barangkali barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bakum fi khair. Mudah-mudahan hidup sejantung keluarga anu sakinah mawaddah warahmah.